Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bentang Aceh bagian ke-7. Ieu yasana Bapak Moh Amri. Satak can dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun. Laksa ketika bingahan ka anu tos setia satuhu manco ngomen oge ngalaik karena ia dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu sabaraha lilana tuangeun geus diambengkeun brak taruang salse tuang rama enden ijah angkat aya nu perlu dilereskeun. Ibu enden nyebrut ka kedah rek nepungan malimah kabenaran nu dijugjugna aya teu make bubuka teu malapah gedang jolpok bae. Malimah geus putus ayeuna karahmat bari dibedokeun tapi hayang nampah heula tandana ti tengku bantaraman. Lamun eta geus katampa nu ti rahmat dipulangkeun ayeuna geua tepungan kilebeleman engke pas sore pukul 4 kukuring di dago di imah. Sumuhun ibu enden yak tos kedah kitu pada megatkeun itu teh kedah kantena nu ieu teu kinten mapanujuna kana pangersa ibu enden. Sumuhun nya kitu ari nyaah ka putra picontoeun nu sanes. Ayeuna ma bade nepangan kilebe engke tabuh dua baris ngadohos ka aom kumaha kaditu teh lah carita nama teu borong emak mah minangka utusan ti kuring bae ngangkeran muguhkeun ka aom. Sumuhun kawasna mah jadi kagungan mantu ka putra rejen teh ceuk malimah. Moga-moga baeknya gancangna malimah dangdan sanggeus mulih tetamu terus nepungan kaki lebe baris ngadeheus ka aom. Suka galihna aom geus lain caritakeun sumping ti kantor nyampak nu duaan mawa bejaan anu ngeunah. Meni cara budak leutik ajrag-ajragan emprak harita keneh porosot lelepena nu dianggo dilaan ali inten alusna kera. Moal salah mahal hargana ali dipasrahkeun kaduaan supaya dianterkeun ka Mereduati bakalna 10 perak sewang jaba keur nyewa kahara. Kira-kira pukul 4 pas sore nurutkeun pasini tadi isuk-isuk utusan aom geus jogo di bumi nu ngajangjian. Teu panjang carita sanggeusna diaku ku pribumi pok kilebeleman haturan yen diutusku Tengku Bantaraman nenden sawer sejami garwa kanden Siti Saniah sakalian nyanggakeun tandana panyangcang rupa ali emas panon inten. Song malimah ngasongkeun cepuk letik dibuka eusina ali tea ditampanan ku ibu enden sarta saurna. Nuhun tanda panyangcang geus katarima haturkeun ka aom rebu-rebu kasuhun keur sami lelehengkeun ka Nyi Saniah nyanggakeun di kaawananana sareng kabodohanana kitu. Nuhun eta parantos katampi sedang aya wiat kitu mangga bade diunjukkeun ka aom walon lebeleman. Tapi ieu ulah waka geruh kitu ka aomnya wayahna sabar saheulaanan nunggu kumaha karepna itu anu dibedokeun tapi ulah salempang perkara Saniah tangtu baris kapimilih ku aom. Sumohon nuhun eta perlu nama walon kelebe sarta sakalian tuluy amitan mulang. Erek terus ngadeheus kanu miwarang meureun di Arab-Arab cenah palayeun geura tingali
kumaha bejana. Katilu poena ti waktu nampa panjangcang ti Teku Bantaraman, Ibu Rama enden Siti Saniah ngalah sepuh-sepuhna sanggeus ngariung sok dipasrah medalion nu ti Juragan Rahmat jeung duit 75 gulden supaya dianterkeun deui ka nu mere. Panuju teu panuju oge dadar mah dihiras nya jeung bae sepuh-sepuh teh ka bumina Juragan Sulaiman. Utusan dicalikeun di aku ku Juragan Sulaiman istri pamegat lantaran harita Juragan Rahmat keur teu aya keur kana kempelan. Medalion jeung duit nu 75 gulden teh dipasrahkeun ka Juragan Sulaiman. Jeung deui dalah Juragan Rahmat teu aya di bumi oge teu jadi halangan pikeun nyarenkeun eta. Da bareta oge anu nganterkeun ka Mereduati kapan aranjeuna istri pamegat. Ke heula kumaha ieu teh? Asa teu gugur ta angin, ujug-ujug guru tak mulangkeun ieu. Na kunaon? Aya naon? Sur Juragan Sulaiman. Ari istrina olohok bae bengong teu lemek teu nyarek. Kieu Juragan, ulun sesepuh utusan. Naon-naon mah duka mergi mang mah sareng ieu sabatur-batur. Suku sambung lengkah, biwir sambung lemek. Darma kahira saya ngawangsulkeun eta candak Juragan kapungkur ka ditu diwuwuhan ku rupi artos 75 gulden ditumpangan ku saur sakieu. Siti Saniah teu dikadarkeun jodona ka Agus Rahmat. Mugi ulah jadi mana ulah pegat kasayan asal sae tetap sae. Kurang-kurang mah kasabaran Juragan Sulaiman pamiarsa ngadangu nu ngabedokeun ningali candakna dipulangkeun deui. Matak mudik digit Cat Bima ngentab manahna asa dihina rerai beureum napasna ngarenghos tapi mindel bae teu ngalahir. Istrina mah bedah mimitina rempah-rempih curucud cisoca tungkul nangis ditahan sakiat-kiat. Juragan Sulaiman anu ngagugudug nafsu ningali gereuh hati ti sapro ka anjeunna kakara harita nangis nyeredet manahna timbul welas asih nafsuna pepes. Kacipta sakilat lalamunanana anu sok disaurkeun ka anjeunna. Musnah sapisan lele kapal kalebuh di tengah laut teu aya urut-urutna. Pok anjeunna sasauran ka gereuha soantena rada ngaleper. Majeuh Nyai, ulah waka dipake ceurik. Tacan karuhaan ieu teh. Tuluy malih kasema. Sanes putra teh teu kinten hareugeunana. Nyuhunkeun dipasihan terang. Kumaha margina dugi ka kieu? Tadi kumang parantos dipisanggem yen teu tiasa nerangkeun margi-margina mah kumargi nama kahirasan teh mung sakitu-kituna sakumaha nu parantos kapihaturna tadi mugi ditepikeun ka Juragan Rahmat yen sepuhna Siti Saniah ngabedokeun ka anjeunna. Damang nu kawakilan haturkeun ka Ibu Ramana Siti Saniah yen putra nampi teu nampi kana ieu aturan teh nampina rumaos katitipan ieu barang katut artos 75 gulden kantenan bari diserenkeun ka jelemana teu nampina sarehna ayeuna kauninga jelemana teu aya teu mananggal tarimaeun ku kieu pilih aya maksadna nyuhunkeun pangadilan hukum. Sur Juragan Sulaiman tatamu amitan terus kanu ngutus nepikeun sasaur-saurna Juragan Sulaiman anak jerewet teh Ibu Enden bari ejegeler. Jor rek pado ka mana lah moal burung dilawan nepi ka beak sugan banda teu panasaran rek ngalalakianan cenah hayo kitu kami lawanna. Ae saur carogena naon teu puguh-puguh ngawak-wak atuh kudengen-dengen sagala teh ngan rek ngajak rusuh bae cing kahayang teh sing rintih supaya ulah wirang itu ulah nyerion puncereng teh katuang caroge nyanggereng wae. Naon mang menangkeun keneh bae ka si Rahmat teh gandeng bawa ka dieu hayang digebogan ku tulak mah arinya pangnyiarkeun pipa majikaneunana anak kami mah moal dikawinkeun kanu kitu patut. Sungut setan lain lawanan suri carogena lalaunan sarta tuluy
nganuhunkeun ka sakurnu diutus teh utusan talurun anjeunna ngaleos teu nulih nu kutuk gendang. Demi Juragan Sulaiman sanggeusna tatamu teu aya damelna ngan luhlah jeung mes-mes. Masya Allah teu nyana kacida teuing saurna. Istrina mah ngagukuk nangis di pajuaran nyambat-nyambat Siti Saniah uninga anjeunna mah beratna Siti Saniah ka kasihna. Ti samot poe eta enden ijah tara lomanto deui ka Juragan Sulaiman ngarasa isin ku guru anu sakitu hadena. Sakitu mikanya ahna nepi karek direpokeun ka panuju hatena kari-kari ku sepuhna dijeprut dipegatkeun. Nyung kelit bae dina ati waleh ngumaha ka sepuh teu wani minta tulung ka saderekna teu aya nu puruneun. Ceuk ieu ceuk itu teu hade ngalawan ka sepuh sakapeung nekad dag-dagan rek haturan ka ibu ramana. Ari gokles wawanena leungit bahanna cara nu disosi ngancing teu bisa engang kantun prihatin nu aya. Tunda nu geulis keur sedih prihatin urang malikan deui carita anu mulih tas kumpulan. Ari cek kagolodog ningali Juragan Sulaiman keur calik ngajelenggut ujug-ujug pok bae. Hanjakal engkang teu angkat kana kempelan. Heueuh rame teu kinten. Kutan rame seueur nu sasauran teu kinten bae asa kempelan kitu mah. Pada wani nyarita rebut bener. Ari acek angkat ka mana? Aya di jero. Nah sada nangis sasauranana bare nempok ka jero. Nah aya naon sabat abdi teu aya henteu teu damang mah manggawe ka itu gentos panganggo geratuang ke kungkang dicaritakeun. Ieu teh teu baha tuluy ka jero ka kamarna cucul-cucul panganggo bijil ti kamar terus kana meja tuang geus nyampak Juragan Sulaiman jeung istrina cisocana bisa keneh. Sanggeus salse tuang leueut darak-dak ku Juragan Sulaiman dicarioskeun perkara nu tadi teh Juragan Rahmat reup geuneuk rai pias melong kana wadah sakaret teu ngiceup-ngiceup nu nyarios geus repeh ieu jongjon keneh bae kawas nu kabur pangacian jempe tiluan ngariung teu aya nu sasauran. Geus meunang sajongjongan panang-henang Juragan Rahmat ngalanggak bari maca istighfar calikna ngadayagdag ngalelehek pok sasauran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Acek nangis teh ku perkawis eta teu kedah dianggo nangis sakitu-kitu bae mah. Beraheun aye saur istri Juragan Sulaiman karasana ku acek mah nyeri perih. Era mani asa teu beungetan, era ku aye, era ku deungeun-deungeun, asa kacida teuing. Jabati kitu engkangna jeung acek mangyerikeun bae kaduaan. Teng teuingeun ibu ramana. Nu mata ku acek jeung engkangna dipake nyeri teh. Lantaran rumasa tadi ngajalanan, kari-kari bet kieu jadina. Rarasaan mah urang teh kudu kumaha, teu nyieun salah ka ditu. Acek teh asa nu haat dipulang moha. Benang acek hese capek ayana teu puguh-puguh diruksak. Moal nya acek teu aya margina mustahil kikituan teu puguh-puguh. Panginten ayana kamanah ku sepuhna abdi sanes layakna jadi mantu anjeunna. Eta anu ku acek dipake era dipake nyeri teh. Parantos bae ceuk teu aya milik abdi. Nyeri aji acek mah nu mawi moal ujug-ujug tumarima dikitukeun ku deungeun. Aduh acek komo abdi mah nu ngabadanan. Cing atuh hayu urang kasepuh ka ama manan. Bade naon kadinya? Urang nyuhunkeun tulung bae pedah anjeunna teh dipisepuh ku sadarea sugan kersaeun maparin temah wadi ka sepuhna Siti Saniah. Ulah wakarusuh acek urang gayem heula kumaha pisaeunana. Upami nurutkeun nafsu mah meni hayang ayeuna ka ditu ngajorag ka imahna mung amarah mah sanes gugueun. Leres aji urang teh perlu ngajaga bisi puguh urang hayang menang kari-kari tambah wirang. Saur Juragan Sulaiman. Somohon boh kieu jalana mah ngan hayang diuruskeun saur istrina. Somohon nanging ayeuna mah teu tiasa mikir abdi teh.
ieu emutan tekan tenan permios bae bade ngedeng. Mangga aji sumuhun sae diebogkeun. Bus ka kamarna gubdag mebetkeun anjeun kana ranjang teu katahan berebay cisoca bijil leng parawaek titinggalian. Berai deui emut ngaraos perih manah asa digerihan waos dikekereket nahan hayang ulah nangis sowaraan. Serdeui nafsuna mudig-dig ngentab panas salira munggah ngagidir calik dira sisi pajuaran bari ngarumbaykeun sampean. Jung ngadag regot ngaleut. Ciatah tina lumur gek deui calik dug ebog tepuguh nu digalih tepuguh nu diraoskeun gedebag-gedebug nepi ka isuk. Muka sawang selebeting cipta warna-warna kabeh nyuat kana mana geus deukeut ka barang nyah gugah semut tenangan sasambatna. Kaniaya teuing sepuh Nung cacak mun Nung nu mundur engkang moal panasaran geus moal majar kumaha. Aduh Nung kumaha engkang berebay cisocana heug disusut ku tungtung anduk tuluy angkat ka jamban rek siram mastaka hantem di kopyok di banjuran ngarah tiis ulah lalendang teuing sawerna beda ti sasari harita mah di jamban cara nu ngoyok. Sabada siram tuluy nganggo-nganggo sabiasana rek angkat ka kantor ditawaran barang tuang teu kersa ngaleueut-leueut acan. Arek jung pisan angkat jol nu mawa surat song disanggakeun suratna basana. Ieu serat tirai dan ijah. Juragan Rahmat nampanan surat teh manahna nyeblak panangan ngeleper eta ku disebutkeun tirai meuni jeleg wae nu nyeratan katingali di payuneun. Sabot surat ditinggalian dibulak-balik di awas adresna anu ari direret nu mawana geus teu aya. Anjeuna gek calik karawak amplopna disoehkeun bray suratna diawas. Kahatur pilenggah engkang di bumi. Waktos abdi nyieun serat ieu cipanon nyurucud teu kendat bijil. Ati sedih nalangsa taya bangsana. Engkang kutan teh kieu raosna ari jadi jalema hina. Teu meunang boga kasuka, arek suka arek bunga. Sasarengan sareng engkang betkeuna ku gogoda. Panginten engkang parantos uninga kana karab sepuh abdi. Urang bade di aduh engkang kawasna sataluung dikereut ku hinis karaosna sumereset perih tenteuingeun sepuh abdi. Lah engkang nyeri taya bandinganana si horeng ari jadi awak awewe kudu tumut ka sepuh abdi mah teu dibabantun teu ditanya-tanya acan rek mutus perkara abdi. Cik engkang sing aya hojah abdi jahit teu gaduh geusan nyalindung salianti salira engkang. Lahir batin abdi sejamanutan ka engkang. Abdi sumpah saksi Allah saksi Rasulullah kasaksi ku bumi langit abdi moal gaduh salaki upami sanes ka engkang kajeun paeh jadi siit. Kumargi eta sangat panuhun abdi engkang ulah nampi panjang cang dipulangkeun lawan paben ku engkang kamana kedahna abdi seja ngabelaan engkang. Jadi teh eta abdi ngahaturkeun salam baktos sareng nyuhunkeun si hapuntenna ka Juragan Sulaiman istri pamegat. Sembah sungkem nu tansah honeng nuju prihatos pun Siti Sania. Tamat mau serat pesemona beki mesum cisoca carinakdak kojengkang ka jero nyampeurkeun Juragan Sulaiman istri pamegat keur ngalaleueut. Saurna bari ngasongkeun surat. Ieu aya serat di ditu. Surat ditampanan ku Juragan Sulaiman serta terus dibaca dibedaskeun supaya kadengieun ku istrina. Malum istri sok turun tangis. Surat teu acan tamat diaosna ku caroge ieu geus ngaguk-guk diselang-selang ku sasauran. Dedeh teuing Sania. Kumaha ari geus kieu sur Juragan Sulaiman. Sadaya-daya teu langkung engkang sareng aceuk abdi mah poek tetiasa mikir walon Juragan Rahmat. Kumaha lamun engkang jeung aceukna mumpung engkang perek kaditu nyidikeun upama geus tetela keukeuh karepna urang nadabong bolongan ke sepuh-sepuh kudu kumaha nyapi petaeun urang. Mangga abdi mah ngiringan bae. Juragan Rahmat angkat ka kantor nu kantun di bumi tuluy dangdos rusuh
teu lami geus bral arangkat. Sumping kamereduati pamegat di payunan ku pamegat istri jeung istri deui di jero perung pedung dengan ngaben nyarios. Akhirna Rama den ijah riuk manahna ngarumaoskeun kalepatanana sarta lamun rempug jeung geureuhanna mah moal tulus ngabdokeun teh. Saweurna, ti kapungkur oge saleresna akang mah teu gaduh niat ngabedokeun ngan oro kaya indung barudak teu kengeng digoing. Pisanggam akang teu aya nu asup upami keukeuh dipagak paniatanana tangtos akang bengkah sareng pamajikan. Tah meureun ku Kang Rai ka manah sakumaha piaweunana keun pikeun sadirian akang mah teu naon-naon nanging kumaha barudak anak incu ningal kolot baturai lajengna tangtos papanjangan jadi pacogregan antawis baraya ti akang sareng ti indung barudak. Upami cios teh mah gaduh gawe saha anu nguruseun upami terus dipaksakeun moal aya kaberesanana jadi akang najan panuju nyaah karunya karahmat teu bisa kitu kieu da kapaksa nurut ka pamajikan. Cing ayeuna sugan ku Kang Rai teurak akang mah syukur-syukur oge teu cios bedo. Mangga atuh urang sampeurkeun itu anu keur gunam catur sareng Rai. Istri Juragan Sulaiman mah lapur saurna kabeh nalapung cara nu mawa carita ka tunggul. Dicaritaan kieu-kieu teh ibu enden kebeg wae. Papatutanana geus teu hayang ngadenge carita anu sulaya jeung keresana. Kasauran Juragan Sulaiman dirojong ku istrina digoongan ku pribumi pamegat manantera kalah nambahan bedangna ati wangkelang. Bedogongna beuki muncugug lamun tatamu teu kaburu amitan mah wah lebur meureun pribumi pamegat ku geureha eta wae sakalieun ngagoongan saur geus disegag di kerengan. Waktu sumping kadinya tatamu teh dipapagkeun ku Den Siti Saniah di pisono jeung di arep-arep sugan aya buahna sarumpingna kadinya teh dina waktu tatamu maruleh anu tadi mapagkeun gumbira Sukaseri teh numpi di kamarna nangis balilihan lantaran behak pangharepan. Sabada tuang berang barabat ku Juragan Sulaiman dicarioskeun hal muguhkeun teh ka Juragan Rahmat yen geus tetela karep sepuhna Siti Saniah teu beunang dionget-onget. Ari parantos kitu mah parantos wae kadar abdi panginten kedah kieu sur Juragan Rahmat. Ih cing urang perkarakeun bae atuh sur istri Juragan Sulaiman. Panasaran acok mah. Lah acok cuma bae diperkawiskeun oge kengeng moal katambah-tambah era. Urang nyacapkeun kapanasaran urang naros kanu aruninga kumaha pamendakaran jeuna kitu kapan tadi isuk urang badami teh sur Juragan Sulaiman. Emutan abi mah cuma bae nanging taya lepatna ari tataros mah sanggeus rempug rek ngajalankeun ikhtiar Juragan Sulaiman angkat ka amamanan Juragan Rahmat angkat ka lamboh rek tataros sugan aya nu bisa mere pijalaneun. Sorena kirawan cipukul 8 geus ngeriung deui ceuk urang lambo teu aya jalan kana pibarisaeun meunang upama eta perkara dikatengahkeun kari ngadago ti amamanan kumaha bubukanana isukna jol beja yen ikhtiarna amamanan teu hasil. Nepi kana tempona 7 poe jol pasasore kira-kira pukul 4 utusan ti sepuhna Siti Saniah ku Juragan Sulaiman jeung Juragan Rahmat diaku dicalikeun sor susuguhna sesepon. Pangapunten Juragan, bade dibujang perluna bae pangdongkap ka dieu teh kawakilan ku Ramana Nyi Raden Siti Saniah. Nyusul saur nu kapungkur wireh aya kasauran ieu Juragan Sulaiman mundur tempo 7 dinten ayeuna parantos dongkap kana waktosna kumaha teh pikeun saeun teh. Juragan Sulaiman ngareret ka Juragan Rahmat pok Juragan Rahmat ngawalon sumuhun perkawis karesana sepuh Siti Saniah parantos terang katampi asal tadi nenden omong ayeuna diwangsulkeun deui kasuhun nanging aya pihatur saeutik perkawis ieu barang sareng artos moal ditampi kapungkur oge sejamere ka Saniah mugi kapasihkeun kadinya putra mere mutlak estu putih bersih moal aya gantar kakaitanana mugi kasaksian ku sadaya putra sumpah nangkan dulur ka Siti Saniah kumargi eta
Ibu Ramana ulah kagungan manah salempang, ulah aya curiga. Tah nyanggakeun mugi kersa nyandak deui ka ditu. Teu sae kitu juragan. Numutkeun adat biasa kedah ditampi ieu teh ulun utusan. Ulah lepat galih eta mah mere mutlak nu mawi kedah dicandak deui. Ulah aya manah salempang bilih diperkawiskeun engke di akhir moal be teu aya panginten teuing kana kikituan sur Juragan Rahmat. Da geus taya lajuna utusan amitan tuluy marulang sajalan-jalan ngarupat muji ka Juragan Rahmat. Mun urangnya boga piminan tuon cara eta beu ambo meureun dipusti-pusti diboli-boli supaya nyaahon ka anak urang ceuk nu pangkolotna. Yaktos ieu mah kalah ditoker jelema kamanigan pipilih nyiar nu leuwih koceplak menang nu pecak berangke ditembal deui ku nu kolot. Pokok-pokona nu ngeberung teh ieu indung awewe sarerea kabaud. Yaktos kitu teh mah nanging eta jadi lalaki teh teku jenal mah keyeup apu dikokop ku awewe teh kumaha disentak sakali oge peot. Mun sim kuring dikitu ku awewe uninga aya bejana wae ceuk nu saurang deui. Gancangna geus nepi ka Mereduati utusan teh cat arunggah ka bumina Teku Jenal kakara gek pisan utusan geus pok Ibu Enden mariksa. Kumaha beres? Carios mah beres ngan ieu barang sareng artos kabantun deui da teu ditampi kop bae mere keur saniah basana. Anda celubung teh Ibu Enden. Amboing cucungah teuing rarasaan teh jadi naon? Ngahina teuing, ngahampas teuing. Teu dibere ku nu kitu patut oge anak aing teh moal burung bisa make nu kitu. Mang deui dikolotkeun teh cara budak make kersa nyandak deui mun alungkeun wae kada beungeutna. Tacan kebat merobotna kaburu carogena nyentak geus teu katahan tayohna sieun geurehanna terus ngacamplong saurna. Yubaedah sing inget ngomong teh ulah jang jeuh ai. Ngewa kami mah keun sugan dakwa ku tuan besar. Isukna Rama Siti Saniah diserangan ku utusan nu tiluan teh ngadeuheus ka ulu balang atanapi rejen ngunjukeun kitu-kitu perkarana. Nyuhunkeun pitandangna ngulangkeun panyancangna ka Juragan Rahmat. Bubuhan rejen nu jadi menak perkarana diuruskeun mulih ti paseban Juragan Rahmat rembas cisocana. Sumping ka bumi sasauran dumareda ka Juragan Sulaiman yen perkarana parantos diputus di paseban bus ka kamar tuluy nyerat. Ari istri teu uninga yen geus ganti bebereh saban poe ngarep-ngarep panyaur ti paseban atawa ti kawum hayang dilawungkeun. Da kitu kapan pamentana ka Juragan Rahmat keur aya nu diarep-arep jol nu nganterkeun surat. Tetela surat ti jungjunanana teh samar kana aksarana surat dicanda ka kamar ngarah rineh macana berai dibuka. Kieu unina nung buah hati engkang surat ku engkang katampi unggalna kaharti pisan nyasa akal-akal dijalankeun ku engkang jeung Juragan Sulaiman istri pamegat tapi lapur segala ikhtiar teu hasil. Malah kamarina engkang disaur ka paseban adu hareupan jeung ama Rama Nung dipayuneun ulu balang tali papacangan urang dipegatkeun. Ari madalion engkang teu ditampi da tibarita oge keur Nung. Engkang teh sanes nginjemkeun sanes mi HP eta mah etang-etang tawis kagagalan tinu goreng sisit. Dalah urang teu dikadarkeun bisa ngajodo muga-muga Nung ulah rek miceun ka engkang. Upami ditampi mah engkang ti samet ayeuna kahareup ka Nung rek ngangkeun dulur lahir batin nyaeta supaya engke kahareup urang bisa digawe babarengan. Nung ulah leutik manah wireh kitu keur sasepuh anggur situmutkeun ambeh rahayu didoakeun ku engkang ti kaanggangan mugi-mugi Gusti Yang Maha Suci maparin rahmat salamet ka Nung sapapawasna. Engkang mah entong dianggo ka emut Nung jelema sial goreng milik. Salam miwah doa engkang rahmat. Barang macana nepi kana papacangan urang dipegatkeun seblak den ijah ngalenyap leng kapoekan les teu emut sakedeung. Ari nyah deui neruskeun deui maos surat nepi ka tamatna gero bae nangis bari sasambat. Aduh engkang
sepuh abdi anu lepat, engkang tetua tedosa, kaniaya teuing ibu ama, abdi moal woleh cumantel ka engkang, tuluy nangis ngabangengik semu nyeri-nyeri teuing. Waktosna kabujang saya pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.